Budak, coba di subscribe he. Kurat-kurat teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wang lawan ke Indonesia mah. Kembararana ina kuah. Reheki yo. Barundung bareng ku aing can digaji. Bubu aing ge udah gaji. Jadwalna aing lagi hutang ke si Kosim. Coba aing nelpon si Kosim lah, Bang Kawarah rasa ditagihna. Agor, sisanin aing menumpuk kieu. Pantesan aing awas sempak, anjir. Sudah seuhan rengan emang 7 bulan. Aing sisanin aing. Aku lagi cari mama gempor yang matanya belotot, palanya agak penyok. Aya eueuh, mama nu kuluna penyok. Orang bodo amat. Penyok tergempor. Ayam aku yang didurukan. Penting mah aing nyeusehan heula ieu duh heula ieu. Angkat. Nyeusehan heula ah. Nah, ini si gembong teleponan aing. Terpenting amat sih yuk. Bodo amat. Bang Kawara si Kosim telepon aing manik kuat tadi angkat. Cecer ku aing teleponan. Astaga, you see you. Halo. Halo. Dia Kosim teleponan ku aing kulah rese. Aya naon sih nelpon aing? Kosim, si jadwal main hutang ka aing ayeuna. Mayar hutang kumaha sia mah? Pencan jatuh tempo aing mah kuduna mamayar tanggal 1. Sia ayeuna karena tanggal 34. Kebae duitna ge sararoek lah aing. Arek alasan nandai sia. Atuh lain alasan aing mah jaka nyataana duitna sararoek. Ih, sia mah. Enggeus Kosim, aing mah teu nyananaon. Utang geura dibayar ayeuna. Lamun teu dibayar ayeuna, ulu sia ku aing ceplokeun. Mencoplokeun bae dia. Emangna beung aing aya baudan. Engke ku yang dibayar lah. Utang sakitu ge dia mah riweuh bae. Geus geura anterkeun ka dieu duitna, aing nangguan di base camp. Engke ku yang dianterkeun jeung bukur-bukurna. Oh, geus geura ka dieu. Slak. Utang sakitu. Rese main hutang ge. Ganggu bae aing can nyeusehan 7 bulan. Bang Kawara si Kosim kubel-kubel teuing. Bang Kawara topi bau teu bebek. Aing teu make topi teu ganteng. Coba aing ngontrol heula ka hareup. Iya, manuk ke. Aku seksi, teu make celana nonggengan. Ya bos ieu mah. Kenain deui. Halo, Pitak. Halo bos. Ayeunaan bos. Di mana sih Pitak? Keur di hutan belantara ya bos, keur ngabedil. Ngabedil manuk nu aya antingan. Arek gajian moal sia. Atuh arek bos. Ai gajihan mah. Tanu ditunggu-tunggu ge kurang. Tapi tugas jeung sia. Tugas naon deui bos? Gajihan ge encan geus dibere tugas deui bae. Bosen aing mah. Geus geura ka dieu, ka jalan Sigering. Oh oke bos, urang ka dinya. Happy duiteun mah. Duit dah.
Gajian ya aing. Wih. Wih, Bos. Kalian gerahan. Siap, Bos. Ih, goblok sia. Sian jengkalan kain. Sorry, Bos. Balikan deui. Mana Bos nganu? Gajian, Bos. Cenah ayeuna gajian. Gaji bae sia mah diomong. Atuh ceuk, Bos, ayeuna gajian. Adi gaji ku aing. Tapi aya tugas heula. Tuh, siap. Tugas nanu ge, Bos? Si Kosim boga utang ka aing geus 2 tahun mah. Lepet aku sia. Eta duitna jeung gajian sia. Oke, Bos. Laju di mana, Bos? Si Kosim ayeuna. Gos, telepon ka mana ku sia. Bawa ke base camp lamun teu mayar. Siap, Bos. Laksanakan. Ulah buang tembakan di dia, goblok. Jajur asbes batur. Siap, Bos. Urang berangkat heula, Kak. Nyangan si Kosim. Mama gempor. Gempor rek sumpung lah aing. Si Kosim mau diajak gua aing moal naekeun. Gua yang ditipu bae lah, saya tadi ajakan ngaliwat ke saung. Tapi kemana aing nangan si Kosimnya? Woi, beneran sih Sim? Anaan sih ya? Mau bedil gitu. Bang Intel bae. Pira ku Intel kieu, Wak? Aing nangan sia. Anaan sih nangan aing. Lain kitu Sim, di ditu budak ngaliwat di saung. Liwatan loba, mending ditu bae hayu urang dahar lah. Tong mana sih ya? Di base camp di ditu. Nges saya udah tutur kenaing bae di tukang. Bener sih ya. Kesana yang cendahar itu term jebot. Ayo ayo lo mah. Tunggu saya berangkat, saya nutur kenaing tukang tah lah. Ayo yang tanya usia mah. Iba gua gerus amat ya bikang jero apa. Jadi sangseng bae aing lah. Di mana bisa mengaliwat nak? Itu ketu di base camp terus nanti datang gandeng dia mah. Ngaliwat lelewungan kisah mah. Tuh, nges gerak heula sia tah. Ayo tuh, saung tuh, geus tuh. Mana? Geus, ayo tadinya be. Manu ngaliwat nasi yang ngabongan Eta bae. pokoknya dinya geus masak geus tinggal dahar. Bos, ya bos, si Kosim nih bos. Mana? Ah iya bos ya. Bagong dia nipu aing yang ngaliwat goblok. Mana gerak bayar sia hutang? Ngadalin geura bayar jaing can gajihan ieu. Bau sungut sih ya. Aing mayar hutang nu mana deui? Oh geus sia mah. Eta nu duitna soek. Oge sia teu nerima, diinjem duit soek. Nah sia kitu bae. Hidup di dunia pangkawara. Sia, kunaeun? Tunggu sia mah. Atuh hek, kuaing ge dibayar. Penmer aing jatuh tempona lain poe ayeuna. Sia mah. Oh geus kieu bae oge. Kuaing yo dipake jaminan yo. Barang aing. Nah eta sia mah. Aing butuh duit. Jeung awewe. Oh geus cik aing ge ieu kuaing dijieun jaminan ka sia. Aing sementara eta teh arek nyokot duit heula. Ieu barang berharga aing. Geus dia geura bayar Kosim. Ja aing jeung gajihan, bisi aing buang tembakan yo. Iya. Kala. Aing hayang ngising ieu nyari beuteung. Di mana we se? Alah, dia mah alasan, mau bayar hutang bae dia mah. Nyawa sia, lo balasan. Aing mah lain loba alesan. Ieu mah panggilan alam. Ih, sia mah. Ieu dijaminkeun kuing ka sia, aing bisa kabur ka mana. Aya teu percaya mah, antar hayu ku sia aing ngising. Daripada aing ngising di dieu. Geus ka dia. Antar kita ke itu mesin. Ayo oke, aing nganter sia. Ah, di mana wesan di mana? Tuh, di ditu, solokan bae sia mah. Ya teu pantes ngising di WC mah beungeut kos ieu mah. Ah, geus ayu jer teh aing mah. Anu penting mah ngising bae aing mah. Ayo. Kayak heula. Aing rek ngompa bedil heula bisi dia kabur. Sia kabur di bedil ku aing. Aing geus nyaho tak sia mah kotor. Aing mah motor rek dibedil nu kitu ieu. Ayo ngos.
Tuh. Mana? Sim tuh, solokan tuh. Gerak ngising jaka ditu. Aing nangguan di dia. Aing mah hang dolbon aing mah. Ngeunah jiga Oh, di kebon dolbon. bisa tincak batur geus di dinya bae. Oben dia ku daun tah. Aduh, kudu bisa kabur ya aing. Kieu cara nama. Di mana ya aing nya? Nyamunina. Ah, di bala. Geran kosim dia mengising na. Nya kulila ngising oge. Bom mendem lain ngising, ngeluarkeun tank di dina jero beuteung. Kayak oleh sia mah karena geus potong. Dia si kosi meninili lele teuing ngising oge. Mending bedil heula aing tuh aya manuk deuleng lele cek aing. Bagong. Ngelelan di manuk na goblok, sedikit teu beunang. Yang kecil si meulang lah, si cari kanan ku si bos. Sim. 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 Kan saya terepeh bahayanya. Masih kok si ieu. Ulohon sih eta malah kahabur. Oh, kok si kabur deui. Kumaha ieu bebeja ke si bosnya. Bos. 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 Ayeuna sih ya. Si Kosim, bos. Si Kosim. Ayeuna si Kosim. Si Kosim. Ngising, baik kabur. Bener sih ya. Dibilang mana kalau Amina. Goblok sih mah. Tuh, bos, jadi jaminan nah iya tentu si Kosim. Ya cek si Kosim barang berharga eta. Barang berharga nani ya. Coba hai buka. Wah, bos, kita buka. Kira-kira nanya bosnya. Iya mah doang nah harta gona gini na. Coba bos, orang muka ka dia. Angga segera buka. Iya nanya si Kosimnya. Ayo mah bos, pakaian kotor, mana ya kutang, bos kira kuna orang dibayar kuno kieu, segala sempak segala, bos, coba ambuan bos, Bau goblok. ayo si Kosim ayo kutangan segala, kira kuna si Kosim ieu make kutangnya, apa si Kosim malingan kutang gitu, cuma ayo bos. Kurang ditipu dia bah, aku si Kosim. Gak selain mau pusing. Bos, kumaha gajian? Eta gaji sia, hakan ku sia. Bos, ulah gitu bos. Kurang kan gajian. Kira ku naik gajian pakaian habek ya bos. Didoakeun ku yang dia ngusruk. Dua sia mah mau mempan kaing mah. Bang Kawara si Kosim telepon aing mani teh kuat diangkat. Kuat lah. Cecek kalau yang teleponan. Halo. Dia tuh nomor di teleponan di Kosim. Kira anak pada buta. Ih, goblok sia. Sian ciptaan kain. Sorry bos, balikan deh.